Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun tentang kuari mun eueuh aulia Allah Jakarta, Banten, Indonesia bakal hancur. Yuk urang simak bareng-bareng. Keadaanan cara para aulia Allah kuari lamun para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu, ajur Indonesia, ajur Jakarta, ajur Banten. Untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi. Aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mu'min para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus aya kasepuhan urang di belahan Caringin, Abah Haji Udin Duren, ngarendeng yang Abah Haji Supendi dukuh dudak kukuh, oge aya Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai nu sanesna seueur, urang doakeun para kiai mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna lengkap di dia aya, roreng aya, baret aya, coklat aya, siap paraeh nyana kabeh. Malam ieu alhamdulillah halal hadir. Orang doakeun ti RT tepi ka presiden jeung perangkat-perangkatna mudah-mudahan ulah kena corona. Kumna hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus pisan sahibil musibah Ibu Hajah rahimah sakeluarga, kuasilah anjeunana urang kempal di dieu nu teu jelas ieu sebenarnya mah
tujuhna lain ya kadalapan disebut kadalapan tadi dibaca ayatna Isra jadi jadi campur-campur gitu iya suara sampai kera ya lamun nyaho iya pales jadi jelema sakieu lobana suara sampai kera pales iya jadi tem jelas nah, ya jadi udah acara teh ai foto diheula-heulakeun dek dikamanakeun ieu foto aya nu intina suara pales nah, jadi ieu teu baroga otak streaming teu boga otak atuh naonan nu diutamakeun teh sora iya mun ngaji kos kieu kula 2 jam ya beak sora ya. Jadi iya terutama suara ulama lain hayang ka alam lain hayang naon memberikan support ka mushola masjid acara pengajian suara sabara masjid nu kula dicarekan DKM na hubungan sebenarnya jeung kula tapi dicarekan wae ieu sia khotbah kumaha ieu tuh jelas ieu suara speaker sabara masjid alhamdulillah barang kula ngamuk dirobah jeung masjid-masjidna atuh deh kumaha ngaji benerna suarana pales maksudna hampang suarana nah itu ya ieu menterek dadaon engke-engke deui mun acara nu bagus suarana tadi tah pembacaan suci Al-Qur'an bagus suarana lagamna tapi kurang kadangnya kurang suara sampai kerena untung punya nanti dibantingkeun ya aduh ya Allah ya masalah ya sekedar udah hudang-hudang besi ke maulidan kajaban inti teh orang ngadengekeun foto-foto doang lah sepira foto dibikin kajahe Haji Pendi tabagos itu alhamdulillah Haji Pendi ngahiji jeung Haji Ato sarua pada di daerah monyet ya Allah ya Rabb kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu sasarengan dina raraga dorong doa ngabesu ka almarhumah khususna umumna ka para arwah-arwah anu disebatkeun tadi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang hendak ngabangun dunia maka dibutuhkan ilmu dengan ilmu yakni kepinteran dunia bakal dibangun jeung siap jelema nu boga ilmu ngabangun dunia jeung hayang bae terjadi di Indonesia pembangunan anu luar biasa teu kira-kira di urang gunung ku ilmu mah diratakeun laut diurung ilmu eta ngaranna Gus gitu eta ilmu masjid wakaf dijual ilmu pokoknya gak bangun maku ilmu tapi ditata melalui politik didukung ku ekonomi kajedeng budaya ajur-ajuran ge iyalah dengan ilmu dunia bisa dibangun rame nu tata dina Belaraja sepi aya warjok doang
kuari geus galeuwihan ti warjok ayeuna mah atuh. Wow, baheula mah lamun urang Jati hayang nyantai ka Blaraja. Dosa urang Blaraja geus sakumaha meureun. Atuh camatna, polisina, abrina eta ahli neraka kabeh. Baheula tah mah ulah kaget. Baheula leuwih parah ayeuna mah atuh. Di mana sederetan Tangerang sampai Serang aya warjok lamun lain di Balaraja. Deh. Tapi dengan gigihna urang Balaraja sikat habis warjok, ganti ke hotel. Pembangunan dunia mah gitu. Tadina tihang awi naik tihang kayu, naik deui beton. Itulah pembangunan dunia dengan ilmu langsung diterapkan di negara melalui DPR. Musyawarahnya jeung para syaitonir rajim untuk membangun negara. Dibangun kos kieu lah kaayana ieu hasil musyawarah di jero DPR naik ke MPR dibentuk unggal tahun unggal 5 tahun sekali urang milih RI berikut kehandapna pilgub pilkada moal kebal deui ku ari geus hararaneut bakal pilkada deui pilgub deui moal eureun-eureun gitu bae terus. Nu bahayana kiai nu mimilu teu boga nyana ilmu urusan dunia aju katarik-tarik ku Golkar ku PDI di Inggris kan saya ti goblok. Kiai milu kadinya ngarame-rame negara salah teu salah teu salah ngan nyana bergerak lain dina parantina coba salah bermasalah nama jangka di akhirat lah iya Zaki Nurjaya lah. Dah iyalah urusan ilmu. Wow, jangan bangun negara, jangan ramekeun dunia. Teu kira-kira sakolana ge lamun bupati urang sakolana ge di Australia. Lamun sababaraha pejabat sakolana geus lain di Indonesia deui. Nu di Amerika, anu di Jerman, ulah kamari kadatangan keluarga Gus Dur adina Gus Dur pangletikna di Jerman ge lila. Tadi aya orang Ciganjur datang ke imah cerita tadi pisang sarakolana teh di Perancis anu di Inggris. Ya Allah ya Rabbi hararebat batur mantap negara maju teh ku sebab sakola. Lamun kuari negara dipasrahkeun ka Haji Pendi sakolana kelas 3 teu naik-naik. Dek dikamanakeun ieu negara dek dikamanakeun tah badak alhamdulillah aya nu palalinter jadi berame. Nah dengan ilmu dunia dibangun rame. Tapi lamun urang hayu-hayu ilmu kos kitu bae tah engke bakalna kabalinger pinter ngan kabalinger bingung nu aya capayanana dengan sakadar tahta jeung dunia harta sakitu bae geus timimiti ngahayal boga sepeda hayang boga motor hayang boga mobil imah timimiti imah kayu imah tembok beton istana memajikan anu tadina hideung hayang ganti rada putih boga hiji dua lah tilu lah bodoh lah sarekan elos lah geus bae kos kitu tah urusan dunia mah kos kitu bae kajen kuku mah ge kitu bae teu jauh ti kitu bae wassalam geus harta nu sakitu lobana anu meunang kekerot anu meunang sukat sikut teh ditinggal jabatan anu tadina bae pohara ditinggal tahta
ya tinggalkeun bae geus. Masyaallah karim. Eta duta tadi dah menang hasil sekolah di Amerika, hasil sekolah di Prancis, di Inggris, di luar negeri diterapkan. Wow, pohara tuh. Ulah-ulah jadi bupati, ulah jadi gubernur, cacakan jadi DPR bagi kekayaannya luar biasa. Ngan abri doang, anu teu boga kakayaan. Nya nama, wow jadi garda terdepan. Ya itu bukan naon abri mantek panggilanna ka sorga nyana. Tak abri, anu bener tapi abrina. Ya Allah ya Rabb, jangan bangun dunia mah kitu bae. Tapi lamun urang hayang ngabangun mental, urang hayang ngabangun diri kembali karena kebijakan. Dengan bijak urang bisa membangun diri urang. Dengan ilmu orang bisa membangun dunia. Dengan bijak orang bisa membangun diri orang. Ketika orang boga kebijakan, maka orang hayang ngabangun diri orang. Heula kumaha sih ieu lalakon hirup jahoreganan kabeh ge paeh, saenggeus paeh kabeh ge ditinggalkeun. Pamajikan anu denok teh anu denok nu menang ti Karawang teh eta ge menang melet sakitu ge ayo kurang ditinggalkeun kan balik begitu orang maot pamajikan orang ceri kan Masya Allah kan ceri nya sapoe 2 poe menang 40 poe lipen masang deui ya Allah ya Rabb nu nyerina mobil Fortuner nu anyar nang meuli urang waktu babarengan keur hirup teh ya dipake bobogohan deui. Ya Allah ya Rabbi nu kamari ieu urang nu nyupiran kuari nu anyar. Spring bed anu kamari menang meuli pupuasan teh pake gugulingan jeung nu anyar. Goblok. Nyeri hate urang. Masya Allah. Mobil nang meuli urang pakai sesedagan jeung batur, spring bed nang meuli urang pakai gugulingan jeung batur, imah nang meuli urang ngabangun urang dipake hunianana jeung batur. Allah Karim. Dah, Masya Allah, urang ona misalnya lalaki pemajikan nu maot geus tah ulah loba omong teh mah. Ulah loba. Nah, dengan kebijakan urang bakal bisa membangun diri. Membangun diri eta jang ka akhirat sebab dunia ieu dititah diurus jang jembatan ka akhirat hirup urang dibere jang jembatan ka akhirat ilmu urang dibere jang jembatan ka akhirat jembatan ka akhirat dibere ku Allah fasilitas-fasilitas liangna adalah maut al mautu babu wa kullu nasin dakhilu. Nah, ya orang kerenyan jembatan kan kuat. Melalui ilmu-ilmu keduniaan mual bisa dipakai ke akhirat. Ilmu politik, nu politik da politik di Indonesia, demokrasi pakai ke akhirat mual bisa nyungsem. Ilmu ekonomi menang belajar di Inggris, menang belajar di Jerman, di Prancis. Pokoknya ekonomi menang di sekolahan eta teh kapan ekonomi luar daripada Al-Qur'anul Karim dan dipakai ke akhirat tetep ceuli datang ka salamet bae gitu mal bisa make budaya kuari budaya embrik anu datang ka urang nggak si embrik ya diajak bae bodoh terus ayo gerak pakai kurang ke akhirat mual bisa nu bisa dipakai ke akhirat mah ilmu kebijakan nu langsung tina Al-Qur'anul Karim nu langsung tina hadis Kangjeng Nabi anu dikemas ku para ulama-ulama sufi karat bakal tenang dina salah satu contoh kebijakan hiji sahabat teh anu sering didongengkeun Kangjeng Nabi
malila deui gerage aya jelema datang tu belah ditu eta teh penghuni surga kabeh neulu barang neulu lah jelema teh boro-boro make jas Rudin sendal lagi sendalna diteng-teng make kenca pan Haji Pendi mah sendalna kulit jangan mah langsung menang nyieun sorangan deh di bojong tah guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari ya Allah geus isuk dah kumpul deui cek Kangjeng moal deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tinggali si eta keneh bae ya Allah ya Rabbi kadeleuna hina Rudin tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga cik Abdullah aing ngendong di imahna lah nyawa coba kumaha maca Qur'ana kumaha tahajudna kumaha duhana jeung kumaha sapopoena langsung datang Assalamualaikum Waalaikumsalam naon Allah urek ngendong di dieu emang aya naon boga masalah jeung di imah lah kasinggung atuh sia sia mang bermasalah bae sabab sairilah hirupna ieu jeung masalah jeung zat jeung kolot oh teu ada udah gendong alasan doang gendong lah padahal mah nya dek memperhatikeun kumaha ieu kahirupan sapopoena begitu maghrib langsung teh lila isya mantes isya kekedengan sasarean beutingnya nanagog beki ngintip ya Allah eta sahabat sugan maca Quran sugan tahajud istuning kerek luar biasa kerek bae hudang-hudang subuh cek Abdullah jak kerek bae pacak Kangjeng Nabi penghuni surga sih nah guys sekarang sapeting berangna di deuleu sugan duha jante teu salat duha biasa bae malah ngangon embe biasa Masya Allah guys lah kadua penting malam ieu asana ieu maghrib isya intip deui leuwih parah kerekna tibatan lu kamari mah teu pati nyenghor ieu mah nyenghor sebab beurangna tas ngangon embe capek wow ader-aderan tak kerek hudang subuh biasa deh bae aktivitas beurang ngangon deh bae teu kaharti aya geus ya Kangjeng tapi nyebutkan penghuni surga karak dua penting tilu nista maja utama waduh bener bae katilu penting nama leuwih parah hiji kerekna pohara kadua teu robah kamari mah masih robah masih ngagigir Allah gitu kayak ngigir deui ka dieu ieu mah eueuh ngigir waduh kerek teh kerek we lamun nyaho ka si eta lah gitulah tah geus tilu penting mah bebeja we lawa kula balik lah pamit cek teh oh deuk pamit tapi bingung sebenarnya mah bingung naon tuh aya we ka bingung coba jelaskeun soal kabingungan naon kieu dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng ai kitu nyarita naon Kangjeng ceuk Kangjeng pertama bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente poean kadua cek Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu ye eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui katilu kali cek Kangjeng bakal aya lewat di dieu ye ta pinggir gunung ieu ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba ibadah ente kumaha ieu sapopoe nu ku kula kadeureuh kerek puyang kula gelet atuh ai ibadah zahir mah gampang di deuleu ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsar
sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 make lagi. Atuh sarua jeung Ki Nurjaya teh leuwih parahnya nama itu. Atuh leuwih parah. Jab keluar di pendopo di deuleu amplopna leutik bebeja ditolol teh pan. Kiai Belaraja jeung Cisoka memang sarua kos kari itu. Eueuh masalah ieu keur carita. Eueuh masalah. Eueuh. Nah. Gaya ente kos kitu teh. Kumaha? Kieu. Hari ibadah zahir mah geus capek kula mah. Ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir ku kula geus dipraktekkeun nu ayangan capek. Begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan-kebijakan. Maka ku kula ayeuna terus bae diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran endek naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud, nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan, kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu, tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung. Oh, jadi gitu-gitulah ibadah teh. Masya Allah. Lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak, kolbu jadi bersih, dibersihan, jadilah penghuni surga. Urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga. Amin. Lain amin, mikir sia. Mikir. Tuh iya. Masya Allah. Bijakan sinaran ke bakalna ilmu urang, sinaran ke bakalna tingkah pola urang, sinaran ke bakalna pagawean-pagawean urang lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit. Nah, dengan ilmu bijak urang bisa membangun diri. Lamun urang geus bisa ngabangun diri sarua jeung Kangjeng. Lamun Kangjeng diisrokeun dimi'rajkeun sakicep. Lamun para aulia Allah diisrokeun jeung dimi'rajkeun sakicep. Atuh lawan bedana jeung urang saruha piceunan geura kasalahan piceunan geura panyakit piceunan akdar reget kolbu bersihan hiji be Allah. Urang bakal salengkah ke Mekah, bakal salengkah atuh eta Syekh Abdul Karim ti Mekah ka dieu ngan salengkah, ari eta Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten atuh kan sakicep, ari eta Ki Khalil ti Mekah balik ke Bangkalan ngan sakicep. Ya Allah ya Rabbi ku bersihna. Jadi lamun urang carita Isra Mi'raj Kangjeng sering eta teh pilihan Allah jelas tamang geus anu diangkat jadi menko nage malaikat Jibril. Naon menko? Masya Allah Aisyah dia ajak bae tenggarti budak. Ya Allah ya Rabbi geus ulah milu balik sia jeung aing. Gusti Allah. Tuh, langsung malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nah, lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat. Diajak ku malaikat. Ya Allah ya Rabb. Lamun Syekh Nawawi di Mekah pernah ke Banten teh teu naik kapal, teu naik kendaraan. Geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sarerea. Syekh kuno urang kabehan geus jelas tah mah geus dah. Syekh Asnawi bae anu belah dieu nu mantak di zarahan teh. Ya Allah ya Rabb. Bisa nyiples. Atuh sarua ki ato ge bisa nyiples.
Ki atau nyiples atuh Haji Spendi nyiples bareng kita ngan dikontrakan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah kebijakan teh timbul tidak tauhid, lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah. Sakumaha orang bijak kedua, Kangjeng Nabi Musa alaihis. Kangjeng Nabi Musa diberi nyeri huntu. Nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa. Nyeri langsung takarrub ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb ilahi. Pangeran abdi Gusti Maha Uninga. Abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu. Rasa segala leungit. Teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum deuk kumaha dakwahna abdi. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti cek Gusti Allah, cokot hasisah fulaniyah, cokot jukut anu terus naon kitu ngaranna bebek sanggeus bebek tempelkeun. Watu instruksi Gusti Allah kan gampang. Cokot, bebek, tempelkeun langsung cetis. Atuh nang Gusti Allah. Fahar. Menang 3 bulan nyeri huntu deui. 3 bulan nyeri huntu deui. Cek Kangjeng Nabi Musa, nyaho aing obatna. Kecil tah ya. Begitu nyeri huntu langsung cokot deui, jukut nu model kamari perintah Allah teh. Gerus, tempelkeun, tambah bengkak. Waduh, cek Kangjeng Nabi Musa kok jadi kieu atuh ya. Tambah bengkak deui terus, nyeun deui nya tambah gede. Hampir coplok. Bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh. Pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu. Cap tiis. Kok ieu nyeri huntuna eta keneh nu nyerina. Kok jukut eta keneh ku ari tambah nyeri. Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunana ka kaula, ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tatageunan kana jukut. Deuk kumaha sia Musa? Emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut? Emang nu nyieun cager teh jukut? Aing eta mah aing mah sebab doang. Tengah cek Kangjeng horeganannya saya teh diangkat jadi nabi, saya teh diangkat jadi rasul aing. Kunaon haju nyalimpang. Wajar lamun Ki Nurjaya nyalimpang. Atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tanya limpangna saeutik. Atuh ngan itu mah haju balik deui na cepet ayeuna mah angel. Balik deui na angel. Tah gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri. Teangan gerage ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah. Kadaanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng. Kadaanan cara para aulia Allah. Kuari lamun eueuh para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu, ajur Indonesia. Ajur Jakarta, ajur Banten. Untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi. Aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman. Eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah. Eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah. Allah teh an-nafi'u wad-darr, asy-syafi'u wal mu'afi. Jeung sajaba-sajabana tinggal kolbu urangna ka Gusti Allah. Sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah, al-af'al kulluha minallah. Urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek. Timbul ti Cina 15.000 paeh anu eta nu diekspos, nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun wallahu a'lam. Dia orang kehilangan berita-berita ti Cina. Aju paehna ge kapan dibeuleum lantaran virus. Lamun teu dibeuleum ieu teh bakal bahaya. Jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina. Tapi ternyata kunaon aju ngembang ka Iran, kunaon ka Itali, ngembang terus ke Eropa, ke Amerika. Teu puguh teu karuh kuari ka Balaraja. Ieu naonan ieu.
lamun henteu aya unsur politis kan moal kitu. Maka ulah kaget lamun pemerintah kuari instruksikeun anu lantaran urang mah kan boneka. Kumaha di luhurna, kumaha dalangna. Jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turun deui Amerika kuari nu sombong deui dikendalikeun dunia kumanehanna mana nun teu nurut. Datang ka Jumat ge libur. Jumat libur. Tapi santri mah kieu sebenarnya mah. Santri bae tenang merasa. Mana ketenanganna? Ketika cek pemerintah bela jangan banyak keluar, harus di dalam rumah aja. Ji, atuh urang memang diger ieu. Atuh urang mah ka santri geus tah sia ulah ka mana, geus di kobong bae kan gitu. Ka sasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu. Ji atuh tinggalin zaman sia mah heuy. Atuh urang geus diger ieu. Atuh ki ato mah tilok ka mana janya nama, jatuh boga duit pan. Atuh geus. Jadi urang mah kaum santri, kaum ustad, kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah. Ji, atuh urang geus diger ieu. Nitahan bae ka sasage ceng ulah ka mana geus di imah bae nya, ceng ulah ka mana geus di imah bae lah geus. Aju kuari aya instruksi ulah Jumat. Atuh santri mah gampang. Jaknya titah ulah Jumat tuh tenang. Emang santri mah kitu asal dititah bae tah nya mah Jumat bae. Lamun teu dititah bae tilok Jumat. Santri mah tolol deui nya mah. Ari dititahan teu. Ketika ulah Jumat bae santri mah sieu naon kos kitu aya Jumat. Giliran bae titah salat Jumat henteu. Eta santri ki ato eta mah deui. Geus kos kitulah urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Adapun rame urusanana teh jauh ti perekonomian jeung perpolitikan mangga nyanggakeun sadaya-daya dengan berbagai fatwa-fatwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan geus terus memeh pilpres memeh presiden ieu memeh presiden anu samemeh ieu geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiqlal teu mandiri. Berarti kan aya nu ngendalikeun aya sang dalang geus kajen kumaha ge urang dipaksa kudu kieu kudu kitu mangga nyanggakeun nu penting keyakinan urang mah tetep bae ka Allah sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok besa eti keyakinanana bareuhna gede tah ya. Jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap ogos jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kiato. Ti isuk datang ka setengah genep jangan geus teu leujem deui teh magrib aing can meunang goblok. Nya teu salat pan deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cenah Gusti Rahman, cenah Rahim, aing ti isuk datang ka setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan. Nagor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji. Ngomong deui nya 5 butuhna. Kula hiji, pamajikan hiji, 2 anak 3, 5. Cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak tah karak cenah. Beuh Gusti sakumaha makhluk bae mental 5 teh 5 bae. Mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh laut parahu pinuh. Nah, ieu Rahman, ieu Rahim. Guys, Gusti lah pokoknya mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Guys, buah tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masya Allah, buarang datang ka imah mana kahuruan. Jeh. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cekena teh. Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti?
atuh sapira lauk cek cenah teh pareuman oh godean langsung dia marahan di hareupeun imah dicekel ku pemajikan anak ku anakna ulah marah ka urang mana teu marah kumaha teu marah kumaha cek nya bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka deuk magrib teu menang-menangnya marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk dibawa sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cek nya teh barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh ieu kumaha rahman Allah jeung rahim Allah langsung ditadiu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kakarak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ieu kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai ya salaki kula cek pemajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kiai tolol ye aing minta nasehat gedean hate aing ge we dibeuleum imah sia aja ka pamajikanna balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh aya datang deui ka ditu ka imah kiai ato ieu kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang dirina ge geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikanna jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah Haji Pendi lemburna pondok lahir datang ka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak ngaranna jelema lapar kudu bere dahar jelema dahaga bere nginum jelema hayang kawin jahe nah iya pikiranana ka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dikaallohkeun maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus tadi musyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan bae dibangunkeun saenggeus da dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidat urang kuari kakarak datang ka ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses
maka tafakur, maka riyadhah mujahadah, datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibangun rasa kehadiran teh datang ke penyakit-penyakit urang areueuh engke lamun urang maot nyadar. Urang deuk maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nu sakarat. Begitu hadir aya nu sakarat seuseurian seuri gede we lain leutik seuri gede kadenge suarana cacala katakan susurian molotot seuri engkeret be bangun siun teh urangnya ke bawah nyana nu neuleuh urang nu sieun oh kitu lila susurian deui gitu dikitu-kitu geus teu bisa terus be molotot gede kayak kitu deui pas terakhir lalaudan suara seurina beuki leutik senyum salat sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamat sa'adah, ciri bahagia senyum, ciri bahagia cai mataan, ciri bahagia irungna ngagedean, ciri bahagia bersinar, aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ya anu kasaksian lillahi ta'ala ya asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus, jarang ningali henteu bagus di akhir hayatna teh baragus bae. Tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina carang. Rada aya sababaraha anu rada kaalamatan syaqwah. Ieu tah kula rada melengek, bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad, bingung sababaraha bulan. Sababaraha bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syaqwah. Datang ke minta petunjuk ka Allah lain minta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung be terus sabaraha bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah teu kudu dicaritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur eta langsung ngomong we Pak Kiai lagi bingung ya iya ngebingungin ustad yang sakarat kok nyaho Masya Allah Habib dah kakara kapanggih harita bari lempang ngomong kos gitu iya Habib lain sambarangan ya Allah ya Rabbi bingung-bingungin lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya syakoah ya iya udah kita doain aja eta Habib nyaho nah kunyanda diceritakan ini ustad yang tadi bagus sebetulnya cuman ada takabur punya rasa bahwa dia tuh pinter, dia itu hebat. Cerita ngan eta bae. Kula teu ngomong naon teu ngomong bisa nyahoeun. Masya Allah. Habibna ya keneh. Osok keneh ka imah. Ngan eta mah Habib modelna geus kitu kharikul adat. Nah, iyalah alamat-alamat syaqwah teh nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Ieuna merengket mengkerut atawa kadeuleus semusieun jeung sajabana. Urang lamun babalik kadinya asana sieun jasa naon hartina diri urang ketika urang maot haju urang mamawa alamatus syaqwah naudzubillah min jalik maka nu mentak urang dae ku kumpulan kieu ge meureun urang teh hayang pencerahan abeh urang husnul khotimah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika penyakit batin orang reda, penyakit batin orang eueuh, penyakit batin orang lenyap, nu ayangan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat. Misalnya ya malaikat datang ke Haji Pendi, Assalamualaikum, salam, saya kok jore amat sih kan lamun datang ke amalna goreng malaikat iya malakal maut kok jore amat sesuai jeung amal mengaji sok ngoplos karung sedih urang lamun begitu mah dilanjutkeun lah Gusti Allah nu agungnya ieu mah keur carita malam ieu urang kumpul di dieu takziah dorong doa
Urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dihampura sakabeh dosana. Mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dilegakeun kuburanana, dicaangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kene almarhum anu tadi caritakeun hiji Muhammad Daisin, kadua kitu Muhammad Daisin, katiluna Kiai Haji Sujai, kaopat Ibu Salama jeung sajabana guru-guru urang, dulur-dulur urang, anak-anak urang kabeh mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah. Urang ayeuna anu masih kene hirup ketika urang sakarat engke urang menta ka Gusti Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Ulah aya nanaon di antara urang abeh engke urang di akhirat hiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikeun sarana nu aya jembatan untuk akhirat. Dibere sehat jadikeun supaya jadi ngejembat ke akhirat. Dibere dunia jadikeun dunia jadi jembatan ke akhirat. Dibere jabatan jadikeun jambatan eta supaya ngejembat ke akhirat. Tahta kitu kene supaya ngejembat ke akhirat. Salahna urang dijadikeun kiai, ustad, pedagang, pemerintah, petani, sarua pamere Allah eta teh anugerah ti Allah asal urang bisa bae ngolahna sing jadi jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala kadar teh kuring dicekapkeun sakitu urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu pengajian tina guru urang sadaya mudah-mudahan manfaat kana kasadayana barokah warahmah jadi pelajaran hirup urang. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.